Esa ngoprot, awak ngedeg-deg, kedaprak, dekul luhur salu, ruas, nyaksian bangke, nu patulaya di tengah sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Milujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda kalayan judul Beurit. Yang akan kasepuhan Wanci hari banget di saung Cikadapang. Mak, gerang ampe ka saung, geus burit. Cek Mang Lemud ka pamajikanana. Kacaturkeun di tengah sawah. Bangsa beurit keur bitotama kacida rongkahna. Beurit beureum, koneng, hejo, biru, jeung rea-rea deui rupana. Duka marebutkeun naon? Celegedeg, minda rupa jara di jalma. Jagat inggeung, nu surak awor, jeung pating kocak pasusul-susul. Nu tatu awakna, nu ngagelenceng huluna, atawa sukuna mah geus lain omongkeuneun. Komo nu budak badil pejitna geus teu bisa disebutkeun. Tapi anehna, nu rubuh teu boleh dikodok atina, laju dihuapkeun. Musnah rasa duduluran sanagara. Sakabeh musuh nu aya hareupeun dicacar bolang. Pakewuh teu burung eureun. Dina kitu namah pasti bakal beak tanaga. Beurit nu lupa-lupa kelir cara peun, teu walah kaya. Kur bisa ngomong pikeun nyarekan beurit kelir sejena. Ayeuna mah pating gorowok silih gorengkeun, moyok laku jeung rupa baturna. Kusabab hayang puas teu poho mitnah bangsana sorangan, ngekeak, maneh koredas, beak katai ngora-ngorana. Jirim nu panggedena lumpat ke sisi sawah, malah neumrag tihang saung nu dicecingan ku Mang Lemud jeung pamajikanana. Maranehna sieun katohian sabab tita tadi noong tina bilik saung. Esa ngoprot, awak ngedeg-deg, kedaprak, dekul luhur salu, ruas, nyaksian bangke nu patulaya di tengah sawah. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok Beurit yasana anonim, alim disebatkeun wastana. Tinangtos cario ieu mangrupikeun carios simbolis sanes carios anu salaresna. Mung nu ngarang ieu carios nu uninga kamana leosna ieu pamaksadan. Hatur nuhun ka Kang Haji, mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.